Pik. Pik, dia pik. Ah, Tengah seberapa ya, nak? tengah sarapan. Tengah sarapan. Masa nu lagi deui wae ada tengah sarapan. Lieur eta mah kudu aya wae eta mah. Lain belah mana nya imahna teh tukang ojek teh cenah deketan kudunan. Belah mananya? Iya, itu mana kali mananya? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Beri alaskan tukang jahit kali mana Oh, ya? mohon aya Adam Jaya konveksi. Paling dinyu, paling dinyu. Hatur nuhun, ah. Mangga sami-sami, sami-sami. Mari Udah saya heula atuh. atuh. Ngomong abang hatur nuhun. Belah mana bumi nanya? Pak Adam Jaya. Kali mananya bumi na? Ya gitu iya gini. Sayang. Si Haji, damang? Alhamdulillah, kumaha? Kamulina? Alhamdulillah, damang. Kumaha tuh hutang teh ieu teh nya? Jalak tilu dina teh aya teh tilu sasi. Bade kumaha dieu teh? Lu aduh kumaha deui atuh da geuning gabannya keur loba wungkul. Datang-datang saya di kamar numpuk. Iya, nah terus dilebetkeun kamar teh kadu keur mesere sapuah ulang puasa. Kumaha daya teh? Yung soal atuh gerak kade bareng harus hutang pihutang. Ngarah kararugu abdi teh teh keperyogian geuninganna. Oh, gitu. Ya. Sok lu museur heula atuh ka dieu bareng ngobrol heula. Da kadah laras are gaduh sanepan mah. Janji tilu dinten aya teh tilu sasi misalkan aya muncul-muncul teh tamada-tamadaan kan. Da kumaha teh nya? Sing tenang heula ngalecel aya teh nya sok. Katanya Gimana tadi naon-naon. nggak ada Nokia, di sana usul Nokia. Ya mah jauh. Ini pucuk ibon gitu lah. Ah, karena rasa mana beta duku. Ali mau kita mah hasem seueur ya di Tapi anu lah, coba anu lah. Ah, mau lah hasem sok seueur angan dia bakal hutang abi mah antakan hutang kumaha? Memawi abi teh kan di kamar teh lieur, listrik kan aya sumbangan corona kan meunang. Pagawean ieu teh geus diasupkeun kamar teh kumaha paminamihan deui atuh 20 Ah, atuh kala kang ageungan panyeun ari kitu mah tuh bararingung kala iya tuh tinggal ngageungan. itu saya keur meser benang-benang acan, saya benang lagi tuh. 30 udah kamihan deui lah. Bararingung kala kang ageungan atuh geuningan anjing mah kade ah tanya. Kan amihan 20. Insyaallah anjingnya. Oh, Tata aya deui, teh sakitu 20 ge. berarti samatan 10-nya. Kan abi namutna 30. Itu mah yang 20. Kalah tibalik, kalah ngagedean atuh. Kumaha bararingung. Emutkeun abi namut 30. Nuhun. Ayeuna 20 berarti samatan 10. 10. Tah, sok tangki heula ayeuna sok. Ah, hararasem. Jebah teu hasil daging jebah hararasem. Tapi pamit biasa mah engke santan kada aya samatan nu ecan 10 teh nya. Sok aya kan 500.000, abi dibayar anu 10.000. Kan abi teh namut 30. Heeh. Ya aya 20. Kaharta setau ge Berarti samatan sa 10. eta engke kada Ya aya insya santan. Allah kan atung kan 10.000 deh nanya. Mohon mangga. Anak rek kaulang man, ieu teh atuh kumaha nya. Aduh, ada yang kan nanya, 500 nanya. Nya jadi nu 10 kada aya ge santan. Assalamualaikum ya tamu. Waalaikumsalam. Mang, Hah? ayeuna angkat kaulang man. Terus Ieu teh kirang disekang acuk teh, mana acuk teh meni mahal. Ieu teh aduh mahal kana acuk ieu jeung bayar ka amang oge. nu mana ya teh? Iya, palebah ieu na kurang sekengan. Allahu Akbar. Mana ieu teh tareh jemputan teh datang. Atuh da didinya mah lieur. Ari kualitas hayang alus aya harga cimol. Ah kumaha atuh? Pokona mah abi mah hayang ayeuna ieu engah. Paminta ka dia kan deui atos nu kamari anu mayar 100.000. Allahu Akbar. Ari mah Nah, 100.000 ari kualitas hayang ekspor aya harga cimol kumaha ya? Iya, Ibu, si bapaknya mau loba kasbon, can beres ngejahit ke sayang Samsu. Ari Can beres geus ieu kakah bolong atuh anu ngadi teh ka uleman. Ieu bedak keburu beak Kubu teh karena teu meunang sumbangan corona jadi kieu ngilu Ah, bakal pokoknya mah di mana mah teruskeun dari angkat ka uleman ya si bebek keburu ieu ngajemput. Ah,
teu bisa. Bawa atuh artos ka dia 100.000. 5.000 heula we ayeuna teh Alim, ngegece. kamu ojek ayeuna pisan. Di pulangan 10. Lamun hita dibungakeun atuh 120. Aya pulangna teu. Teu aya, teu gaduh receh. Bae sabaraha eta aya. Galabagan ieu mah sadayana oge. ATM hungkul. Aya 200 mah aya 1.000 aya. Teu aya teu gaduh. Tara ngingung atos sakitu abi. Gaduh teh ece. Kapan teh ditamutkeun mah eta jati abi. Oh nya abi gaduh tagihan ieu 10 cenah ka di dieu nya. Bo, ibu ayeuna. Engke da Ya, ieu teh ya. ojek Alim. Abi teh namun Kang ojek. 30. Anja sarangak tara Saya receh hapunten neng atuh nang meuni judes kisat neng. Iya Pak, bedak ya. Aduh sabarahaun meleleh bere kauleman. Sayang ka we. Atuh kumaha itu jadi tatokan kana rentenir ki. Abi gaduh Saya receh. tagihan. Gaduh tagihan 10 deui Geranya. sametan. Kupingkeun tadi acuk abi kabunting. Dipanjahitkeun ya kos kupu-kupu kos bintang. Halo, Aya wah. teh teh mahal. Eta kacamatana hanap teuing penginten. Engal atuh mang abi bade angkat ayeuna diangkat ka Atuh, ojek. ini dari damel heula mangga. Sudah teh harga cimol kualitas yang ekspor ah. Da Sok itu. engal bade sanak ayeuna pisan. Itu deui mah nyangal tukang jahit lah nu lain lah. Lieur rese ieu mah. Mama saeur kas bona atuh da. Ah itu Tapi kan damelan kemana tetangga. deui atuh. Damelan teh kaange. Gimana deui mun teh tukang jahit. Kacamata nagala buka tuh mang. Ini kirang ketinggal. Cek di mana nih bolongna teh atuh. Iya paling dia. Di mana ri neng gitu? Abi udah kan muncang. Terus nikah neng tasa. Pasti lo putra ge. Di lumana teh tasa nikah geulis mari geulis nyangka-nyangka pada judasnya. Masa kedik. Oh gitu. Kita kan atuh kan tukang makan. Ayam ayam tara senang-senang. Ayam. Bikin suguhan. Paling gede mah tanya ngean nu sanes tukang jahitna nya jeung dieu nya. Kan mama bisa nganyuk abi kamang. Dokat si dede bayar. Tunuhun nya. Enggak. Mangga ibu. Mangga neng. Anyikeun. Nya kieu we atuh nya ayeuna mah. Nu tadi teh perkawis tadi abi kantos namut 30. Oce masih hante 20. Kemargi sametan masih kene 10. Panginten sametan abi ka Ece dikan saheula we da kumargi ieu geuning damelanana tuh. Ribet ieu api krujit damelan teh nya kada hiji-hiji di Pokoknya mah engke mah 2 minggu dijarakan 2 minggu nya. Kade 2 minggu na abi teh dasar kaperyogian ning ayeuna teh. Kaditu ka dieu. Da abi ge sami ya seueuran nu nagih ka bumi teh ngan sok nyumput abi mah meunang nagih teh. Tapi kada emutnya kada sametan ka abi 10. Mohon insyaallah bade dibayar eta mah samatan mah. Tangan besar benang tuh aya 20 kan tadi. Mohon. Tapi namutna 30. Mohon mangga. Ece Da aya receh abina ieu artosna. Jadi Engke we. 10 di sametan ece ka abinya. Mohon. Kan pamitos beres ya ka abing teh pamitos cair. Kade ulah janji-janji wae eta teh janji teh jarak 3 dinten eta 3 sasi. Moal ge mah moal. Kina-kina usum corona bener ari we jangan abi teh yo ojek teh sabaraha tebih mayar ojek teh 30.000. Sanes teh ngartos kumargi pagaweanana ieu geuning padamelanana tuh. Tamada we hayo tamada sabar ka di tamada. Pada we ayeuna mah pesonten Mangga. kade we nya Mangga hatur nya. janji nya kada ditepati kade tah. Mangga. 2 minggu jarakna. Mohon. Lieur. Lamun geus aya duaan eta ya, penagih jeung penjahit nu rewel. Api krujit sarua jeung pagaweanana itu mah. Hese da tidak. Aya harga cimol, aya kualitas yang ekspor. Nu nagih teh ngarti-ngarti puguh pagawean hese ber nagih wae. Kumaha atuh ieu teh nya? Kaheula nah asa kalaka beuki lieur, asa kalaka jadi malik hutang. Kan rek nagih tadi teh caritana teh. Nah ayeung jadi boga hutang 10.000 tuh ka harti kieu tari loba tagihan teh. Lieur asal teh ka urus bararingung. Bener kan deui kitu lumayan. Mang kana asal lieur di emut-emut teh. Asa kalaka malik hutang geuning. Hutang. Nya. Anu tadi teh ya. Mana 10.000 teh di emut-emut teh kalaka janten lieur geuning kumaha teh janten sametan. Kan abi teh tadi teh namihan namut 30. Nuhun. Dia teh masihan 20. Nuhun. Berarti aja sametan abi 10 deui nya. Nuhun. Tah kitu. Kan teu salah di abi mah. Oh nya. Oh amun eta hapunten nya. Mu mangga Lieur pengen teh abina serbisan tagihan geuningan. Iya, Nari ece sok tara lerok ece mah kitu. Nya teh nagih mun Itu akang kade si ece ieu mah ka abi ge teu dibayar sadayana. Gitu. Ka
Kade. Kan abi teh ngamut 30, Nya. masihan 20. Kan anjeunna ngadu samatan 10 nya pasti. Nuhun. Nya kitu. Nya lieur seuting tagihan pengen teh atuh asep kumaha Ieu, nya. di abi di ditu aya juga hampir lauk ditereuy. Oh gitu. Kanu ieu mah insyaallah. Jadi gincong berenya kan Sanes rudet we nu aya. jangan ya nagi ka dia can eta hayo wae teh geuningan engke. Ada kan geus mangeng di pasihan deui engke deui mah. Abi ge Ya teh hapunten nya. Mangga. Kala kali ieu eta 10.000 jadi ruwet.